Siang para pemirsa, patepang deui sareng abdi Ratnawati jeung rekan abdi Dea Mulyasari. dina Saputar Berita edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Kanggo ngadadarkeun warta anu paling mutakhir sareng terpercaya. Anu urang rangkum dina Seputar Berita siang ieu. Warga Desa Karangasem Kabupaten Cirebon ngaduakeun kaayaan jalan akses utama warga anu teu nyungkapan sebab jalan anu dijalankan ku marenak beuki hariwang. Jalan anu aya di Karangasem geus dilaksanakeun ku masyarakat satempat pikeun ngasianana. Sanajan kitu, eta tetep teu nutupan kaayaan seriusna. Jalan anu loba jalan ieu nyadiakeun akses pikeun warga Karangasem ka jalan utama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Kaayaan ieu dipaparkeun nalikeun musim hujan datang. Kaayaan eta sebenarnya ngalabalukeun kaheula pikeun pameka jalan. Padahal ieu jalan teh mangrupa bagian tina pangaonan pamarentah anu dihadapkeun warga. Warga Desa Karangasem indah nembe-nembe aya motor anu ngalaku murag. Warga urang anu ngaliwat sareng murag sabab jalana aya lolongkrang nyebabkeun motorna murag. Kabeneran aya warga satempat anu ngabantuan nu ngabonceng motor kaayanana kacida pika haruanganana, jadi dampak korengna kudu dirasakeun ku masyarakat. Supir henteu ati-ati eta bakal ngabahayakeun supir. Desa anu endah sapertos kitu henteu nampi perhatian langkung ti pamarentah. Di Desa Karangasem nepi ka jalan gede kacida matak pika rahawangkeuna sakapeung motor atawa mobil nepi ka jalana rusak anjeun kedah ngantosan seueur jalma anu datang pikeun nyorong saurna. Warga ngaharepkeun perbaikan jalan gede ti Desa Karangasem nepi ka jalan gede teh jadi prioritas pikeun pangwangunan pamarentah sangkan bisa ngaronjatkeun rotasi roda perekonomian masyarakat. Sakitu wartosna waktos ieu abdi Ratnawati sareng Dea Mulyasari sabar kanca mangga nyumpingan ka sumpingnyana hatur nuhun sareng wilujeng siang.